Bosan amat aingnya di dewa itu tadi. Iya. Coba kau yang telepon si Bebek. Sugan ayam. Halo Beb, di mana Beb? Tumben, siapa nelfon? Di mah, kunaon? Aik naon di mana wae? Beb pegawai di mana wae? Ulin atuh Beb keluar. Arek naon mah tuh ulin, yang gede imah gogoleran. Aik naon sama Beb? Pegawai di imah, mending di ulin saja aing. Arek naon ulin di siang mah, baik gede bare cair bodas doang. Pacet tega pergeut ejeng mere jajan aing. Ai sia Beb gitu amat karena aing teh. Bumbung aing can gawe kitunya. Mending bung ulin jeung aing. Arek naon atuh ngajakan ulin, aing tega duit mah. Atuh sia mah Beb, tapi kan aing atuh sia mah mumpung aing can gawe. Teu pokona main ulin ka mana jeung aing, anu tanpa modal. Ayo deh buru deh, mumpung aing keur bete di imah. Oh, atuh Beb, biasa Beb. Tungguan di tongkrongan ya. Oh, tuh kadang siap-siap lah. Oh, di tempat tongkrongan biasa. Iya amat ya si Bebek teh datang mah. Aing teh tadi geus janjian gitu dieu. Kan, ayo atuh. Ai sia, tadi aing nungguan we sia oge. Atuh pan aing tadi kasarean sakedeung. Ieu beung aing geus garing nya teh Atuh sia. eta mah di ditas sia. Ai sia, kitu amat kana kabogoh teh. Kirang barat sia mau cai ya. Sahara rayang aing. Punya ge awewe anu mambodalan laki. Lah tuh kan siapa geus nyaho meureun, aing teh can gawe, aing teh gablek duit. Sian tong ngotot gitu aja deh buru ulin. Atuh yuk buru. Ih, sia mah. Kali-kali ke atas siapa balikan aing skincare pas ke Bogor Batur. Ke Bogor Batur mah sok dibalikan naon. Aing kan pernah dibalikan ku sia naon. Ai sia, Beb. Aing geus kudu ngomong berapa kali aing ngomongna, Beb. Aing teh gablek duit nyawa teh. Sia teh gablek. Gara-gara sia teh gawe. Coba misalnya sia gawe pasti gablek duit. Udah, buru dah. Aing ulin ya. Kumanya, aduh aing mah bingung jadina. Kabogo aing hayang beli skincare deh. Rumah aing teh buka duit. Cepen keur naon ya? Sigan mah keur ngalamun teh budak coba kali itu. Pen, keur naon? Cep. Naon? Keur naon sateudinya sosoranganan wae atuh. Keur naon ente sosoranganan wae atuh. Iya, Cep. Aing teh boga lalakon, Cep. Lalakon naon pen? Sok coba ceritakan ke orang kumaha. Cep. Kan aing teh boga kabogohnya. Kabogoh aing teh. Aing skincare, Cep. Sedangkan kan aing teh boga duit. Kemacan gawe aing. Mah maksudna mas teh kumaha itu kok bisa eta budak bisa main ka kos itu? Kumaha cari anak? Nyaho aing ge buku kitu aing keur kulit. Eta kabogoh aing. Kunaon nyebut kieu? Beli ke skincare coba. Cara kabogoh batur.
Bukan kabogoh batur coba. Oh. Biasanya ai bobogohan jeung mata gablek memang. Lain gitu, orang malah ngahina ieu mah lain. Lain ngahina. Ayeuna kieu we. Ayeuna maneh boga naon, barang berharga naon? Aya sih aya HP ieu. HP. Ya. HP na kos kieu, kedeung. Coba Tuh HP aing. lumayan. Ya HP penting deh. Lamun penting teu penting mah geus we tuh. Karena aya cuma eta, coba jual we. Maksudna kieu bisina kepan kabogoh maneh ke. Minta ieu ti dibeulikeun hayang minta putus. Pan kumaha ganti nawa deuna. Emangna senang leungit bisa meuli deui kabogoh mah henteu. Tapi kayak aing mun ngabaran kumaha cenah. Sedangkan kan ieu HP hiji-hijina. Datangan we ka imanan tuh kan maneh nyaho meureunna. Heuh nya. Heeh. Heuh nya apa paling jual ya? Heuh we deh jual tuh. Laku mah ieu HP. Laku 20 mah meureun. Heuh nya heuh, jeung meuli skincare ya. Heeh. Udah pak, jual tuh. Heuh, kumaha ki paling jual. Demi kabogoh aing paling jual. Apa nama? Aing nya akan kabogoh aing jual. Terus gitu. Heuh nya. Heeh. Berarti buru-buru. Cep, geuning. Ai bisi bibi aya teh nya. Coba heula we, Bro. Coba kayak mana we? Berat tuh. Coba ketok-ketok. Assalamualaikum. Salam. Aya naon? Kieu Mang. Aya si bibi teu? Aya, arek naon di ka bibi? Ieu Mang arek perlu we kitu Mang. Ya perlu naon ngomong heula. Kumaha nya? Anu jelas ngomongna. Kieu Mang, urang teh rek jual HP Mang. Keur butuh duit Mang urang. Jeung naon? Ya biasa aya kabogoh urang Mang, hayang meuli naon ngaranna? Skincare. Skincare gitu Mang. Arek naon kabogoh dibelaan? Picen we kabogoh mah. Dia ari urang geus sayang Mang. Kan coba kena tuh. Mamang di babak kena awewe mah hayang bung. Dibere cenah milihan unggul. Ih Mang urang seberapa tahun Mang kabogohna. Emang geulis awena. Beli sasida Mang. Udah emang kieu dah, aya pada duit jual mah eta HP. Iya Mang ya HP-na ieu Mang. Tuh Mang, kira-kira laku berapa Mang ieu? Tambah goceng. Mang goceng sih Mang. Ya, ada pada duit atuh jual mah. Berapa nya? Geus teh ini 20. Udah bisa 20 ya. Kapan lagi duit ai 20 ya. Ya, bikannya. Mang ieu Mang. Ya. Sing Mang. Sing rido nya. Heeh. Ya HP-na sing halus ya, mun paeh dipicen ku urang ya. Mang, HP mah dijamin Mang, alus. Eta HP urang hiji. Udah sebalik dah itu dah. Mana kerangnya? Mang. Nuhun Mang. Ieu cep dites 20. Mah emang jeung skincare mah. Si Mahi. Heeh atuh geus. Yang penting mah eta si kabogoh maneh tah bisa dibelaan. Yang penting kurang boga naon sih boga duit pokona mah deh. Demi kabogoh urang ieu ge. Heeh. Ayo bro, geus. Beli skincare. Heeh, ayo bro. Halus aduh. Orang ajakan ulin si Ona. Daekeun mah. Halo? Halo Cep. Kunaon? Keur nuju naon dah? Sibuk teh ya. Terkenal naon? Sibuk mah henteu. Emang aya naon? Henteu dah maksudna kieu urang tadina arek ngajakan ulin gitu. Ari teu sibuk mah. Kumaha ye dek teu? Emang ada kulin ka mana di? Urang ka ieu ye urang ka tempat foto-foto anu belah kulon teh ning di dinya tah. Oh, ayo atuh. Tapi kira-kira si Pepeng ngadat moal ke. Kalau misalkan urang kapanggih kumaha gitu. Atuh mau ngadat asal teu kapanggih ge. Oh, atuh ari kitu mah asal ulah kapanggih we heuh. Bisa tuh ari kitu mah geus we maneh ke tungguan di jalan Cirengek bengek ke. Oke, sip.
Nah, aing geus menang duit ya. Aing jadi beli skincare kos nama ya kabogoh aing bunga ya, mun ku aing dibelikeun. Ah, ku aing meulih heula ah. Dah. Puntennya lami tadi abdi terus meser. Bagus kan kilo teh jadi kawar murah. Jadi cuma ya aing kata soal kali itu tapi kieu dah. Kalau bisa kapan si Pepen kumaha ada mau tapi Oh, ada asal terkepang itu. Terus sih. Yang penting mau kepang. abang geus langsung tadi tuh. Jadi kena langsung. Yang satu ya. Kos sama mau dibelikeun bunga aing mah euy. Ih, itu bebek aing itu. Kenal nih itu si Cecep. Wah, kos sama. Coba kau yang tangan lah. Kenal aja. Iya, sih duaan, aduh, aing mah. Cecep siapa kenal Cecep hari ini? Lain tukang salah dulu waktu iya cuma teh ngobrol doang tadi kapanggi di jalan. Ya tuh salah paham. Aku iya santen, aduh, iya. Sorry, Cak. Sebut aing meuli naon coba ieu. Aing meuli anu kahayang sia. Ya berangkat aing naon sia. Ini duanya si Cecep. Ngajak aing ge ulah salah paham. Tadi aing kapang di jeung manehna. Kapanggi mah lain. Menyangka aing kena sia. Bageun ada hantu put. Lain gitu, Pen, sorry, Pen, lain gitu maksud urang mah ieu urang beneran emang sengaja kapanggi manehna. Aing mah. Iya hati aing juga naon sia teh. Sorry, wah orang kayak gitu kan kita bawa turang lain. Ya aing aya duit iklan ku sia tah. Aing balik aing. Wah, gitu, Wah.